warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ti kelompok genep bade nampilkeun drama Sunda anu judulna Ngadadak Jadi Seniman. Nepangkeun Nami Abdi Nabila sebagai artis. Nepangkeun Abdi Sarabila sebagai babaturan Nabila. Nepangkeun Nami Abdi Najwa sebagai Ibu Nabila. Nepangkeun Sahria sebagai wartawan. Nepangkeun D sebagai Dadan sebagai wawancara dan temannya Nabila. Dina salsa hiji dinten, aya indung nasi Nabila anu keur sasapu di hareupeun imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana geus? Terus beuih wayah kieu. Terus ngayal jadi artis. Sabaraha jam kemudian aya si Paradila anu nyamper ka imahna si Nabila. Punten. Waalaikumsalam. Gandeng lingkarat sok atuh kalebet hayang. Muhun mangga ce Nabilana aya teu? Nabila, kieu urang kilari nya. Muhun mangga ce. Naon parat? Biasa urang ulin we yuk ah. Ulin ka mana? Kumacikna we engke. Ngalah hayu atuh. Yuk. Geuning Nabila sareng Parat aya naon? Biasa urang ulin ah. Langsung cek batu mah urang hang-hang hangout meureun. Ka eta. Tah tegaru jadi naga. Guys, tadi orang geus ngayal jadi artis, cek marana bisa mah. Masa banget jika kelopak tutut ayam jadi artis mah kudu gelis. Halo, tim manis. Tidak emang itu fakta coy fakta. Pengen debat wae anu mah Nabila bisa jadi artis. Kumaha ngomong kieu si Nabila dibully, terus kemarin di video Parat, udah kasih kena YouTube sampai viral. Just harus dibully dan bakal kamu jadi vlogger gitu. Benar, cobaan lah Parat nge-vlog, kan mana jago bahasa zaman ayeuna. Dan sok Nabila, yang kira kurang cobaan. Geus kitu teh si Nabila langsung balik ka imah, terus langsung nyusun strategi kumaha carana jadi vlogger, terus langsung diupload kana YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng-saranya. Nepangkeun Bu, abdi dari Indosayet. Oh iya, itu sang kawannya. Asik pada kerja. Nabilanya ada Bu? Oh iya, aku sampainya. Terus si mamah teh asup ka jero imah neangan si Nabila. Nabila, iya pertama kali anjeun Stop, hiji-hiji. Kumaha ieu pengalaman munggaran anjeun nyen kana duaya vlogger. Tentunya senang atuh, Kunaon anjeun milih jadi vlogger? karena bayarannya gede. Atur nuhun ya Nabila. Si Nabila wayah kieu can hudang kumaha atuh ieu budak teh? Nangis sih mah. Gerah udang atuh geulis bobo wae. Mama ganggu wae kan mimpi jadi artis. Jadi artis udang pas siang. Sakieu wae ti kelompok genep hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.